Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 24 Juni 2026. Saatosna libur kamari sababaraha dinten margi aya pamengan urang teraskeun deui dina dinten ieu. Dina surat An-Nur ayat ka 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jeung di mana-mana naon balago tos dugi atau tos nyampai saha al atfalu anak-anak saha mingkum di antara anjeun di antara keluarga anjeun huluman kana tos mimpi jima atawa tos dewasa rek anak lalaki atawa awewe upami tos dewasa palyas ta'zinu kudu minta izin itu anak anjeun. Minta izin kana kasaha ka orang tuana kana asup kana kamar istimewa kolot. Tegasna kamar kolot. Jadi memang asup kudu minta izin terutami dina 3 waktu nu tos diaoskeun dina ayat 1 acana. Kamas ta'dana seperti naon alladzina seperti jalma-jalma mingkoblihim ti samemeh maranehanana. Jadi ti kapungkur ge ti zaman nabi-nabi nu ti payun eta teh larangan lebet ka kamar kolot teh tos aya dina Toret, dina Injil, dina Jabur oge aya diterangkeun teu meunang asup ka kamar kolot tanpa izin kolotna lamun anak eta geus dewasa. Saterusna kadzalika ari itu pisan yubayyinu ngajelaskeun saha Allahu Gusti Allah lakum pikeun anjeun kabeh ayatihi kana ayat-ayatna Allah. Jadi Allah ngajelaskeun yen ari budak anu geus dewasa komo nu geus ngimpi mah eta budak teu meunang asup ka kamar kolot dina waktu anu tertentu tanpa izin heula ka kolotna kajian kolot sorangan teu kengeng. Wallahu jeung ari itu Gusti Allah alimun maha uninga Allah. Maha tahu Allah. Jadi maha hakimun jeung Allah teh maha bijaksana. Saterusna wal qawaidu jeung ari anu geus taqaid nu geus pangsiun tina naon tina haid geus nini teu boga salaki minan nisa'i ti golongan awewe nu geus nini alati anu eta nini teh la yarjuna henteu boga kahayang henteu boga harepan nikahan kana kawin deui sabab geus kolot moal hayang kawin da geus nini boro-boro hayang kawin kitu. Falaisa alaihina mangka teu aya alaihina ka itu awewe junahun dosa lamun teu nikah deui ge teu nanaon rek ngajanda ge tepi ka maotna da geus kolot geus nini. Saterusna ayadona jeung kana nanggalkeun atau ngalesotkeun siabahunna kana pakean kurungna eta nini nu biasana make cadar nu biasana pakean pinuh saawak-awak diturupkeun kana auratna geus nini mah meunang teu dosa dibuka oge make ciput tungku oge meunang da geus nini kitu teu kudu make cadar teu kudu dituruban saawak-awak auratna sabab geus nini mah meunang ditanggalkeun. Ghairu mutabarrijatin salianti atawa tanpa hayang ngebrehkeun itu awewe wijinatihi kana oratna ana perhiasanana tubuhna. Ongkoh nini lunggak-linggak pi kasebeleun misalkeun jiga nini luar negeri make lipen make lipstik make sidol tah eta mah teu kengeng nini oge kitu mah kalakuan tetep we wajar-wajar tapi henteu diwajibkeun dituruban auratna sadayana nini mah kengeng make ciput wungkul ogenan kitu maksudna mah. Saterusna wa ayyastafifna jeung lamun ngajaga ngariksa kasopanan itu awewe nu nini
geus nini ge anger we make kerudung buni, make sarung tangan, make kaos kaki buni we anger da bae geus nini ge mung muka aurat eta teh khairun leuwih alus lahunna peukeun itu si awewe. Wallahu jeung ari Gusti Allah Samiun Allah teh anu maha nguping, anu maha mendengar, alimun jeung anu maha uninga. Jadi Allah maha uninga ka jalma-jalma anu paniatanana nempokeun nyorat atanapi ngan ukur hayang dibuka wungkul da geus nini hareuda nganggo acuk anu gulumbrung mah. Jadi ku kituna urang sadayana lamun tiasa ngajaga ngariksa ka keluarga urang khususna ka awewe tina oratna eta leuwih hade, eta leuwih alus sabab upami ngantep anak-anak urang dina kaayaan telanjang terbuka orat eta disebutna dayus, artina teu boga rasa cemburu sok sanajan ka anak atawa ka istri. Naon ari dayus teh? Moal bisa ngambe bauna sawarga, tong boro-boro asup ngambeuna oge teu tiasa. Margi ari dayus mah eta teh teu gaduh rasa cemburu ka anak istrina anu muka aurat. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.